menang salaki maka wajib izin hilang karena salakina. Iya mitoha bapak kemon tengah rokok kurang bereyu atau wajib eta dinapkah mitoha wajib dinapkah hiji tahlil waliden indung jeung bapak termasuk mitoha. Anu kadua akrobin sanak famili pamajikan orang anak orang incu orang kemudian mamang orang uwa orang wajib eta dinapkah dua tah infak mah anu katiluna fakir nu kaopat mah miskin nu kalimana yatama jalma-jalma yatim. Udah salah ngomong karena jalma yatim sedekah lain sedekah karena jalma yatim infak.